putrani muslim bangsane ibas budi kaingaranan Syekh Abdul Qadir Angalan tarekat sing riku lawan ilmu tata krama lawan ilmu tata alhamdulillah dinaraga tasyukuran aroma Tuhan Abdul Qadir ya dia yang mengiringan jarah alhamdulillah niatan jarah beurang mah untung Bapak Hajat ayatkan tasyukuran sebab riwayat Abdul Qadir ya riwayat Abdul Qadir mah mulai lahir datang ke maut kabeh bagus bangsaul kurang ya terus niatan jarah ulah niat ngongkeun awak mali ya malah mandar wasilahna urang iring-iringan jarah urang sarua menang keberkahan menang karomah gitu si Abdul mudah-mudahan ketika dicontohkeun dina riwayat keur akur jeung awak urang alhamdulillah nya pertahankeun keur akur itu wayahna urang akurkeun jeung perjalanan Abdul dina riwayat video perjalanan Abdul Qadir lawan diceritakan malih sumalah Dewi Aisyah diceritakan ke Siti Aisyah di dina Abdul Qadir bahwa Siti Aisyah mereka pernah mempo Abdul Qadir belajar ngaji otakna hebat Abdul Qadir mah hafid ketika di padahan langsung nempel beda jeung urang hebat ekri majlis doang baik no biasa ke pohon ya tapi Abdul Qadir menyampaikan itu dia di awalan mengiringan jarah namanya juhro ke juhra mudah-mudahan ya pas riwayat itu dia jadi Abdul Qadir maker waktu ngaji dalam mana loba nu resepkeun loba anu hayang jadi babaturan Tuhan Abdul Qadir lan malih lumogot sahabat bahkan jeung guru-guru lagi itu sebab guru-guru Abdul Qadir awas Abdul Qadir nya sobatna loba nu resepkeun ka Abdul Qadir dalam mana tata krama sopan terus nunabina juhro namun urang hayang pake resep ku keluarga ku sasama ku tetangga ku dulur tadi contohan ku Abdul Qadir urang kudu boga tata krama sopan santun bahasa urang diatur kelakuan urang diatur ya itu aja urang songong bae mah ulah batur keluarga dulur marah bahayana oke mudah-mudahan kita riwayatinya dipahami namanya juhro mudah-mudahan kuasilah iringan jarang loba nu resepkeun loba nu karunya insyaallah eta ya kalayan Abdul Qadir Abu Sa'id Mubarak
Lamun ini kana riwayat di dieu maknana jelemana embung tinggaleuh hayang ieu bae dan ana ingkang kalintang. Jadi maksudna makna embung tinggaleuh di dia ing mangsa iku manangi jamaning para aulia ingkang alim-alim kabeh. Jadi bahasa Abdul Qadir mah tarakat tinggaleuh kasepuh-kumpulan jeung alim ulama di majelis taklim lamun aya pangaos pengawasan mantap beda merah melinanggung saking sasama kapinterana beda jeung usebekah lamun kana riwayat tadi. Mudah-mudahan si barokah nya diberi hidayah ku Allah, selalu diberi resep tolak Tuan Sabul Qadir manggung tinggaleuh resep kumpulan jeung alim ulama nya mun aya pangaosan di majelis taklim mantana jelema nangkung saking terus mudah-mudahan segi barokah terus mengarah menjadi barokah terus mudah-mudahan selalu dina kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Dukira Syekh Abdul Qadir wataka guru samangga Baghdad
maksudnya diceritakan ke dia salah sahiji guru Tuan Abdul Qadir Imam Rafi'i pupus maut. Abdul Qadir mah guruna loba. Dina riwayat diceritakan salah sahiji guru Tuan Abdul Qadir Imam Rafi'i mantukin karohma maut. Akhirnya apa? Kebingungan guru maut. Akhirnya musyawarah para ulama, para santri saha ya anu pantes teruskeun mingkin pondok pasan geus bakal digarang ketika orang aya masalah sebab di rumah pasti walau pasti ada masalah geus urang teh kalau boga masalah kudu radaek musyawarah jadi dicontoh dina riwayat para alim ulama para santri ya musyawarah nentukeun saha nu pantes neruskeun mimpin pondok pesantren. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan itu bisa nyontok karena lihat ketika orang boga masalah leutik maupun gede ketika aya nu ngarahkeun ketika aya nu ngelingan urang kudu atoh loba musyawarah mangakana seabdul